Terimalah kehadiran kedua mempelai bersama dengan Karosmen Sunda Pamapagan Panganten yang akan dipersembahkan oleh Lingkung Seni Sanggar Panghegar Kota Tasikmalaya dan Saluna Wedding Organizer. Nangtung nakaliungan lempang nakaragama. Yuk urang silih simpuh ku kadeudeul silih cemplang ku kanyaa jat nikani romangkep nepi ka bati kalayan disapasieup ku parigalna Karosmen Pambagya Sanggar Panghegar Kota Tasikmalaya. Gusti nu Maha Suci nu merbeng sadaya alam nu kagungan kun payakun nanjeur dihandelem sieum sifat Rahman sifat Rahim welas maha asih namekungna mung ka Gusti ti abdi nu laib sajapa ngaping pangjaring merengkak pola marna jurung melaku ti karuhun rengkak pola nu marana jurung laku ti karuhun ia prasa nu setra ti abdi sadaya pun sampun penggawa geralu mungsu bencan ladang ingumam anu desa perwira pahlawan pembela musuh satria andalan bangsa benteng benteng Hello.
baris beunang tina kanan kiwari geus rendengan. Ijo-ijo aki ronghong narong tono. Ijo. Oh, hapunten wate sun. Ari siwa balaga bagian aki kutara digoongkeun keul kunaon sia teh ka aki. Hapunten anu kasuhun hampura nu dipipangcan wa mereka dipayun lain ujug jeung takabut saking bingga jeung gumbira cucu ua menang jodoh dok jodoh oh ijo ua menang jodoh poe ayeuna kereus wa kabingawa sun. Ah kami maharek kaul jang incu ho lagu nuker beken dina TikTok aki oh sok geura bele laras ajojing alah ajojing alah ajojing alah ajojing alah ajojing jing jojing ijo aki ngarede sayang ajojing oh DSD Gunung Koneng sadayana sareng-rengan tineng dian suping sadayana hayang ajojing jeung aki yo aki teh ngajingding doa jang incu neng dian kali carokena sadayana we aya doa salamet aya doa minta rezeki aya panjang umur we matet dina enong aki jang neng dian jang panganten bu kami kakarak emut kapun bojo si bebeb si sayang si cinta sampai nanti oh si amu ko saya teh dikantutkeun di riung kuntul oh lamun ku eta teh riung kuntul lamun ku mah riung kontul saur Bapak Haji Tony eta teh mana atuh si amu teh moal nyumput di dia kitu bisi nyumput di dia jeung nu geulis weh lain nu ieu oh anu ieu mah atuh geulis parawan kene parawan ting-ting momojonar sepeni cilok sanes nu ieu si amu mah moal kitu nonton di palih dia ya bisi weh sanes deui wawuh debeke ka pamajikan sanes nu ieu dang dosanana nu ieu mah jiga bintang film oh jiga bintang film India jiga si Kajol oh jiga Syahrini oh mahna tu ari si amu Assalamualaikum abang. Waalaikumsalam. Mesin sebelah ladangan. Assalamualaikum. Aja. Nah, pamajikan aing ngarakeun. Weh. Sono kawa.
bisa. Ada. Asik, ay abah, aya non abah geuning geus rame kieu. Lain pamajikan dewek. Ada tambah-tambahan kagum meuli. Kumaha abah? Lain aya naon sidik urang teh boga kabungan. Icu urang poe ayeuna geus boga jodoh. Nuhun. Urang duakeun ku urang hibur ku urang. Urang bageakeun ku urang. Tah dina endong ua metep doa. Ini kumaha abah? Harinya marek mantuan ua di hareup pulang ngisinkeun. Sia. Dilatih heula ku ua sok. Hiji. Eta hiji. Bener. Dua. Eta dua. Bener. Tilu. Yol ngageyol asik. Keuyahan Abah yang mana? Aki-aki kasebelahan saya yang mana abah? Anu nyun asa teh wabala katun ini ngisinkeun. Makaning guru-guru ngaredes kiwa tengen. Aja urang ngisinkeun sateu. Sok bari nyanyi bari ngawih yo. Melisir mau melisir. Ya kakak lagu sunat. Lo. Aja. Siane kerakeun. Padahang joget-joget. Olo itu. Joget-joget dulu. Aduh ayah. Ayo. Sama keskampar lalang saya kesising largen balumbang timur jalan ke desa Sapuan Ratu Raden Menakanaking baligi balenggah gerah calik dina kursi gading gilang kencana kursi kabagjaan geus nganti keur hidap duaan tinemu sakinah mawadah warohmah beuh haturan anaking bari oleh panganten keprok yang ijo aki baheula mah nelengengku ayeuna halurung jangkung haturan wilujeng sumping haturan wilujeng tepat disiarkan langsung dari gedung kebanggaan kita Aulia Hall Center Kota Tasikmalaya bersama Sanggar Panghegar Kota Tasikmalaya Brung.
Buka hijab dinas titik mapak alam rumah tangga rahayu mancing walakri Raja Ratu ning sadinten sangkan dan trem ati ngarandakan aki rapi ngepungkeun rasa kacintaan. Oke, baik hadirin sahabat, berikan tepuk tangan buat Sanggar Panghegar. Tidaklah berlebihan, kami dari Sanggar Panghegar tentunya untuk berserta dipoto diabadikan bersama kedua mempelai dan keluarga, tentunya dari ayah dan ibu dari kedua mempelai.